Faslun ari eta hiji fasol. Wasyara itu wujubi sholati ari pirang-pirang syarat wajibna salat eta salah satu asya ayat tilu pirang-pirang perkara. Wasyara itu wujubi sholati ari pirang-pirang syarat wajibna salat eta salah satu asya ayat tilu pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahijina ieu salah satul asya eta al-islamu kahijina Islam. Fala tajibu makan teu wajib naon as-sholatu salat alal kafiri kajalmi anu kafir al-asli anu bangsa asal. Wala yajibu sareng teu wajib alaihi ka ieu kafir naon qadauha qadona ieu salat. Idza aslama di mana-mana asup ieu kafir kana Islam. Wa amal murtadu sareng anapun ari kafir KW 2 jalmi nu murtad KW 2 eta fatajibu maka wajib alaihi ka ieu murtad naon as-sholatu salat wa qada uha sareng qadona ieu salat in ada lamun balik ieu murtad ilal islami kana Islam. Wasani sareng ari anu kaduana eta al-bulugu buluan al-bulugu balig salah Fala tajibu makan teu wajib ala sobi. Fala tajibu maka teu wajib salat ala sobi. Kajalmi nu sok ngome beklen, ngome bepe, ngome congklak. Sama ala sobiyin ka budak leutik lalaki. Wasobiyatin sareng ka budak awewe. Lakin yumaroni tatapina diparentah ieu sobi sareng sobiyah biha kana ieu salat bada sab'i sinina sabada 7 pirang-pirang tahun in hasala lamun hasilna tamyizan biha kalawan ieu sabasinin. Lakin yumaroni tatapina diparentah ieu sobi sareng sobiyah biha kana ieu salat bada sab'i sinina sabada 7 pirang-pirang tahun in hasala lamun hasil naon atamyizu sifat tamyiz biha kalawan isab asinin wa illa sareng lamun henteu in hasala fa ba'da tamyizi maka sabada tamyiz. Wa yudrobani sareng main drum band ieu sobi sareng sobiyah. Wa yudrobani sareng ditonjok tong tonjok. Wa yudrobani sareng diteunggel ieu sobi sareng sobiyah. Ala tarikiha kana ninggalkeun kana ieu salat bada kamali isri sinina sabada sampurna 10 pirang-pirang tahun. Nah ngalogat kieu nya. Asalaun gitu. Wasali sesareng ari anu katilonet ala kubuka akal fala tajimu makan teu wajib ieu salat ala majunin kajalmi anu gelo. Wa qaulu sareng ari dawahan musannif wa huwa sareng ari ieu al aqlu eta haddu taklif batasan taklif. Eta sakitun gugur fi badinu sail mati dina sebagian pirang-pirang salinan matan. Washolawatu ari pirang-pirang salat al-masunatu anu pirang-pirang anu disunatkeun eta khamsun aya 5 al-idani kahijina 2 lebaran ay salatil idil fitri tegasna salat idul fitri wa idil adha sareng idul adha wal kusufani sareng salat 2 gerhana ay salatil kusufi tegasna salat gerhana bulan
gerhana mata kusufi syamsi tegesna salat gerhana matahari wa khusufil qamari sareng gerhana bulan wal istisqa sareng salat istisqa aya salat tegesna salatna istisqa wasunanu sareng ari pirang-pirang salat atabiatu anu turut lil faraidi kana pirang-pirang kaparduan wayu baru sareng diibaratkeun an hatina ieu tabi lil faraid aidon badana debi sunat kalawan sunat arotibati anu wahia sareng are ieu sunat arotibah eta sabata asyara aya 7 pirang-pirang aya 17 naonana rakaatan wa sholawatu sareng ari pirang-pirang salat alama sunatu an pirang-pirang anu disunatkeun eta khamsun aya 5 al idani kahijina salat 2 lebaran aya Idul Fitri tegasa salat Idul Fitri wa Idul Adha sareng salat Idul Adha wal khusufani sareng salat 2 gerhana aya salatil khusufi syamsi tegasa salat gerhana matahari wa khusufil qamari sareng salat gerhana bulan wal istisqa sareng salat menta hujan istisqa aya salat tegasa salatna istisqa wa sunnanu sareng ari pirang-pirang sunat atabiatu anu anut il faraidi kana pirang-pirang kaparduan wayu baru sareng diibaratkeun an hatina ieu sunan tabiat aidon badina debi sunati kalawan sunat arotibati anu turut wahia sareng ari ieu sunat arotibat eta sab'atu tatu teu aya adad aya makdud eta kan lamun liwati 11 kana 12 jadi naon lamun 11 masih kuna bilanganna lamun 11 ihda asyara lamun 12 ihda asyara lamun 12 isna asyara iraha dibaca asyrota iraha dibaca lamun asyrota lamun dibaca asyrota iraha kumaha kaayaana eta sabata asyara ayat 17 naonana rakaatal fajri kahijina 2 rakaat fajar wa arbaun sareng 4 rakaat qabla zuhri sataacan zuhur wa rakaatani sareng 2 rakaat bada sabada ieu zuhur wa arbaun sareng 4 rakaat qabla asri sataacan asar wa rakaatani sareng 2 rakaat badal maghribi sabada maghrib wa salasun sareng 3 rakaat badal isya sabada isya yutiru tegasna salat witir biwahidatin kalawan anu sahiji minhunna tina ieu salasa wal wahidatu sareng ari anu hiji rakaat maksudna ya ieu wahidah eta aqalul witri pangsa kedikna witir waksaru sareng ari pangseueurna ieu witir eta ihda asyrota maksudna ti ieu aya ihda asyrota 11 naonana rakaatna wah panjang kapaslunkeun we wa waktu sareng ari waktuna ieu witir eta bada salatil isya bada salat isya gampilnya imalogatna saperti kitab sapina wa tuluul fajr sareng kaluarna fajar falau autaro maka lamun witir ieu mang oman qoblal isya acan salat isya amdan barina ngahaja au sahwan arina atawa barina poho lam yu'taddu tuluy lam kumaha abi hilap di teh mudhoaf teh lam yamudda lam yamuddu lam yamuddi lam yamdud lamun ieu i'tadda berarti lam yu'tadda lam yu'taddu lam yu'taddi lam yu'tad gitu kumaha lam yu'tad lam yu'tad tad kumaha tadi lam yu'tad da maka teu dietang bihi kalawan ieu witir warratibatu sareng anu turut
al muakkadatu anu dikukuhkeun min zalika tina itu kabeh kulluhu tegasna sakabehna ieu muakkad eta asyara rakaatin atawa asyru rakaatin atawa isri rakaatin atawa asyura rakaatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis sholati. Sabada kamari nerangkeun musannif tentang perintah Allah galib-galibna parentah Allah malewat wahyu. Tapi ari salat mah langsung Kanjeng Nabi papayun-payun sareng Gusti Allah. Bahkan dina Quran disebutkeun qoba qausaini. Pami diibaratkeun mah Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah teh bade nyambung seperti naon anak panah kieu tah. Saking ku deukeut-deukeutna. Bahkan malaku Jibril teu tiasa lebet kana makom Nabi Muhammad. Lamun mah malaikat Jibril lebet kadinya hancur malaikat Jibril. Saking ku luhur-luhurna makom Kanjeng Nabi. Tah salat teh anu 5 waktu cenah. Teras ku musannif diterangkeun deui saha wae jalmi yeuh anu bade salat kudu memenuhi 3 kriteria. Kahijina naon cenah kriteriana mutlak kahijina Islam sabab salat mah syariatul Islam. Wajib tah jalmi Islam ketika si ieu Islam maka ngagaduhan naon kafarduan kangge salat. Lamun mah cumpon syarat ieu berarti boga wajib salat. Atu sabalikna fala tajibu as-shalatu alal kafiri maka teu wajib salat ka jalmi anu kafir bangsa asal. Naon ari salat ari kafir anu bangsa asal teh leluhurna kafir, leluhurna bapana Kristen indungna Kristen, akina Buddha, ninina Buddha, uyutna Konghucu. Berarti istrina uyut Konghucu. Leluhurna pokokna mah selain Islam we. Anu nyembah matahari ciga Doraemon. Anu nyembah batu, anu nyembah patekong, maka eta sifatna kafir anu asli murni, eta mah bawaan ti lahir. Kafir anu asli. Seperti saha kafir anu asli mun urang masih Messi, Cristiano Ronaldo, Ciro Alves, geus lentong Ciro, Federico Barba, Ramon Tanku, William Barros, sadei Andre Jung, Mang Yaya mah Islam kadeh tos ta eta kafir anu asli meles. Maka lamun sifatna kafir anu asli eta teu kakenaan hukum syarat salat asli. Wala yajibu alaihi qadauha idza aslama. Tuluy tah si Ramon Tanku teh, William Barros teh kenging hidayah, si Tom Haye teh kenging hidayah. Tom Haye ngaliwat ka pasar ningali santriah anu ditiung, anu di samping. Cek Tom Haye teh, "Kiu." Sawa santriah teh, mamang teh kenging kita. Awon eta teh mamang, wah dicarekan Tom Haye santrian. Aduh cenah ieu neneng ajaran ti mana? Ajaran ti Islam teh kenging kitu. Mamang Tom cenah. Mamang Tom. Oh Islam. Atuh ku kituna abi teh hoyong belajar we agama Islam. Hayu ngiring ka abi. Tapi sata acan asup Islam ka basohna ka dieu lah ngopi lah baso. Ngabaso asup Islam. Cek Tom Haye teh asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itulah utusan Allah. Sah tak asup Islam. Maka tom haye tah anu umur kapangkarna untuk acan Islam salatna teu kudu dikodok. Teu kudu bisa ayeuna tom haye umurna 33 tahun. Salila 33 tahun teu kudu ngodoan salat. Los we eta. Dihampura ku Gusti Allah. Sanes dihampura teu aya naon, teu aya taklif. Tos eta mah ti nol teh ti umur 33 tahun mulai Islamna. Sabalikna kumaha ieu kitu. Wa amal murtadu kumaha lamun imah tinu Islam kana karestan. Seperti saha aya artis namina Lukman Sardi. Bola nama Islam kantos ngiring tahlilan, kojongna paling segut itu kan kojong. Tapi saprek terkenal eta Lukman Sardi teh lebat karestan. Asalamah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berubah nama jadi naon. Nya pupujian orang-orang karestan tah. Maka posisi kitu tah eta sebutna kafir kawe. Lain kafir ori eta mah. Kafir kawe sabab asal muasalna Islam. Ketika lamun aya murtad alias kafir kawe maka wajib kene salat lamun ke asup Islam kudu dikodoan. Misal Lukman Sardi teh kafir teh umur 50 tahun. Kafir tah. Tibaleng nepi ka umur 50 tahun Islam meles. Tahlilan osok, ziarah kubur osok. Naon deui salat tangtu. Naon deui rajaban, muludan. Wah, osok. Saprek terkenal asup karestan. Tuluy weh umur 50 tahun asup karestan tah si Lukman Sardi teh misal da emang asup karestan engke kenging hidayah usia 60 tahun menang hidayah deui. Lukman Sardi teh bade meser asin peda ka pasar Sabilulungan, panggih jeung santri make kopea rada dengdek warna beureum lalaki makarar itu kopea teh kahareup kieu kurang jero ka dieu beda-beda lalaki teh aya nu kopea teh kieu anu nyengsol kieu anu dikieukeun beda-beda kopea bae bebas gitu ya bebas pas bade meser asin peda Lukman Sardi teh bade meser asin peda tijalikeun tah teu kahaja tijalikeun mah kaserempet ku toronton serempet ku toronton labuh ta Lukman Sardi teh aya langsung naon aya santri tiluan tah langsung santri mah teu memandang saha perlu bantuan dibantu. Mamang kunaon mamang? Ieu abi geubis tos meser asin peda. Aduh. Eta asinna teu kunaon ya cenah asin. Teu kunaon mamang yuk lalecet hayu urang ka rumah sakit weh. Ditungguan weh ku saha ku santri teh. Mang cenah naon deui cenah ceuk eta teh cek santri teh mamangnya geura sehatnya duh karunya mamang ieu tos sepuh mamang teh meser asin peda nyarira tijalikeun ku toronton kaserempet didinya teh naon takjub kitu ku kanyaahna mamang santri di kaulaan Lukman Sardi teh teu bisa dahar. Geus da kaserempet ku toronton teh ya kitu nya. Lain heureui kaserempet ku toronton mah. Teu pira kitu sukuna kageleng gitu. Kageleng sukuna ku toronton. Diubarare ku santri teh.
nepi ka damangna. Pas damang eta teh nganuhunkeun ka santri. Cenah Ujang, are Ujang tiasa ahlakul karimah kieu ti saha? Ajaran pun guru ieu teh. Di mana Ujang mesantren teh itu ti Palih Yomart ka Lebak. Hoyong diantar abi ka ditu hoyong ninggal cik kumaha suasana akhlak membina akhlak teh ninggal turun ka dieu teh. Lukman Sardi teh turun tadi dinya kucluk. Pas turun santri nu mawa naon ompreng MB kaluhur gitu. Rido biasa ditarik deh naruga. Naon cenah eta cenah Ujang itu nyaranak bakal cenah mereka misting cenah sanes eta mah MBG tegaul hirup teh cenah cek santri tingali ka dieu wah ningali suasana ngararaos gitu ningali salat inget baheula deui nostalgia aduh baheula teh urang teh kungsi ngalaman kieu baheula teh urang teh kungsi pupujian Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Ingat tah nostalgia baheula. Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah ibabarkeun di Makkah wengi Senen tahun gajah. Wah ingat tah nostalgia baheula. Kaingat memori-memori baheula teh. Anu maca kieu paslun ari ieu eta hiji pas kainget tah da baheula kungsi nyantri setengah poe tapi setengah poe kainget tah ningali ieu aduh Gusti cenah abi teh tos jauh tinu naon di agama teh rumaos 10 tahun geus asup Kristen murtad teh abi teh jadinya teh kenging we hidayah asup kana Islam deui bade lebet Islam we abi mah lebet Islam deui syahadat we di dieu di masjid teh pengumuman cenah ieu aya salah sawios wargi urang nu bade lebet Islam deui namina Lukman Sardi jadinya teh biasa disaksian teh asyhadu alla dari kabere salaman dasar papang jeung santri nu karek ngaji takrib fatajibu alaihi as-shalatu wa qadauha Mang Lukman cek santri Mang Lukman kapungkurna naon tiasa lebat Islamnya abi teh kabugor teh Islam umur 50 tahun Kristen tapi ka 60 ayeuna asup Islam deui mamang wayahna mamang kodoan 10 tahun cek santri teh kodoan tah mamang salat salila 10 tahun 5 waktu 10 tahun kodoan asli sor takrib ieu bawa kita bobet ke kitu asli cenah ieu teh wayahna mamang kudu ngodoan 10 tahun tah cenah daripada mamang ke di akhirat naon digenjer ku palu lain palu tor ieu mah palu malaikat asup neraka beuteungna diistrika tojos letahna digunting beuteungna ditombak jiga film-film eta dina komik-komik gitu jiga kitu alim ngodoan tah wayahna 10 tahun di kodoan kabayang kitu nya ngodoan 10 tahun salat hungkul kudu di kodoan teh henteu salila 10 tahun puasana kudu di kodoan berarti 10 bulaneun kodoan puasana teh puasana kudu di kodoan puasa unggul henteu zakat kudu di kodoan naon deui hajina lamun cumpon haji salila umur 50 ka 60 cumpon hajina kudu di kodoan wah dirinya teh Gusti cenah bener ieu mah salah urang debet kafir tapi nya alhamdulillah gitu leukeun we beres salat subuh salat tiap hari teh tanpa salat teh da ngodoan terus ari mamang cenah badah subuh teh teras
subuh teh amang teh sabaraha rakaat asa ninggal teh 20 rakaat. Ieu kapungkur kantos murtad abi ngodoan salat. Ngodoan. Tah kitu tah. Lamun posisina murtad mah wayahna we kudu dikodoan lamun asup Islam. Kumaha lamun teu balik kana Islamnya eta mah disambut dengan gembira usaha ku malaikat penjaga neraka. Sia keher ka dieu. Kejar. Wasani sareng anu kaduana naon al bulugu baleg gitu. Ari baleg teh naon cirina aya 3 lamun ti pamaget mah sampurna umur 15 tahun atawa mimpi ji mah duanya ti pamaget. Tapi pami istri mah umur 8 tahun atawa kaluar getih head baleg tah. Fala tajibu ala sobi wa sobiyatin. Kumaha lamun ieu aya budak ieu umur 6 tahun kaluar getih tina palarangan wajib salat teu. 6 tahun wajib salat teu. Henteu da jauh kana 16 hari ge ka umur 8. Teu 6 tahun kana 8 jauh. Atau aya budak leutik ya sok main kaleci. Sok ganu budak sok gorowokan di dieu. Budak nu tiluan orang ditu tuh. Tiluan eta tilu sekawan, lain tilu sekawan tilu sekehead eta nu gandeng we. Gandeng wae. Teu wajib salat eta budak keneh eta mah. Budak keneh. Budak keneh nu kitu mah eta mah teu wajib salat mah, teu wajib. Lakin yu'maroni tapi hukumna naon? Diparentah supaya naon? Belajar salat. Kudu belajar salat. Hayu urang salat. Komerasi da lumpatan. Teu naon tong dicare budak ngaranna. Kudu teh asal salat. Ting basuh. Allahu Akbar. Kitu anu. Bae teu naon. Teu naon ngaranna ge budak. Salat kieu. Semane tong kitu. Salat mah jempe tong loba ngomong. Benar ngomong. Waladdo ai dasar budak lain amin. Abah. Siga abi baheula kitu. Kapungkur keur alit keneh sacan balik si dieu mah madrasah ieu. Umur sabaraha paling abi umur 7 tahunan. Kapungkur salat isya di dieu jor-jor. Ai mi terang aja kan. Waladolin abah. Duh ingat kan. Sarerian dicarekan beres salat teh ku buane. Oh, eta amin nyebut abah cenah. Balikan ni salat balikan deui. Keur balikan ni salat teh angreng ngobrol keneh. Maneh da bieu nyebut abah. Tah gitu. Teu naon ngaranna ge budak. Budak. Tapi tetap hayu ajakan salat. Hayu salat. Biha ba'da sab'a sinina sabada 7 tahun diparentahkeun salat. Inha salat tamyiz. Kumaha lamun ninggalkeun salat ieu gebug gitu. Wa yudrobani ala tarkiha gebug tah. Kunaon gebugna? Ku awi gombong sude. Gebugna kunaon? Ya ku panyepret nu ipis we, nu alit. Atawa sok disimpen di nu naon nu katingali. Wah cenah lamun urang teh salat dicepret ieu. Salat dicepret kan sieun budak teh. Tangke mah tong ku awi deuk zaman modern urang mah naon? AK47 tah apa? Pistol. Teu salat paes gitu. Salat bae. Pistol lagi kan. Wah, salat. Kapungkur kitu abi tah. Kapungkur abi sok diweureuh-weureuh salat ieu saha tah? Tuh Mang Haji Deden. Wah diudag-udag gue abi teh salat teh. Subuh diudag diberi ka imah teh. Kabur ka dieu diudag salat. Indah umur 7 tahun wayahna keur beujina uli. Lohor teh diparian.
Sakalian salat diberi duit. Boleh diberi duit. Salat teh baheula zaman Abi Arali tidinya sakali salat 1000. Sekali salat boleh 1000 teh mahal baheula. 1000 teh kapeser tah sawah mah 2 hektar. So, kapeser 1000 baheula teh dibere. Lamun teu butuh art, lamun keur kan di bekalan di abi teh sehari teh 1000 ku mamah teh nuju SD teh. Enjing-enjing nepi ka wengi teh 1000. 1000. Wah nama 1000 dipikeun, nama 1000 dialungkeun. Baru 1000 abi teh nepi ka wengi teh. Dasar budak nepi ka lohor geus beak kitu nya artos teh. Kewe nungguan lohor pura-pura ka masjid wudu. Lain tujuan dek sholat tahun, saya menang duit. Sholat di dia tah, Allah Bapak. Karena dasar budak lah gitu, beres sholat gajelang gitunya. Assalamualaikum gajelang, ente ieu panggil wiridan ulah. Oke geus beres, ka manja deden. Sholat keluarkeun duit coy. Oke asar datang deui sholat. Waktu nangke hiji waktu aya kene artos mah salat teh langsung ditinggalkeun salat teh. Da aya artos da. Tapi kitu diolona tah. Kabungur olo 1000 gitu basian teh. Diolo. Oh sakalian ninggalkeun digebug abi teh atuh diudag. Diudag di luar kana itu. Tau duduk kana teh. Jebro. Wah, tah jejowakan teh. Mama. Cek mama abi teh lain ngabela jebrod teh budak nanti ke sholat di jebrod abi teh sholat sih ya jebrod wah jebrod inget apunggur gitu kabur-kaburan mau sholat teh ya jebrod taroskeun tadi sholat tuh cenah untuk kadieu cenah bu sholat dah gitu di jebrod gitu. Nah, tapi jebrodan naon? Jebrodan anu ngadidiknya. Tong jebrodan anu matak nyilakakeun atau ngarusak. Jebrod kunaon? Di jebrod kunaon misal wah wilodong. Anu kieu no apa gitu. Jebrod ku wilodong. Oh eta mah atuh ngajebrod ngarusak atuh. Jebrod kena naon kena dampal kieu. Spret. Kapunggur almarhum bapak gitu. Sami baheula lagi dididikna kitu. Ngararapakeun doa witir, doa naon kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Anu Allahumma hdina fiman hadait. Bingung baheula mah teu ngarti mutakalim wahdah jeung mutakalim malghor teh teu ngarti. Nah ya dini edina ieu teh. Allahumma hdini, ongko dina. Aing ngadaogeun subuh kan Allahumma dina, tapi dina tulisan Allahumma dini itu mana nu bener aja. Mana nu bener? Dengar deh baheula Allahumma dini gimana? Allahumma dina bingung. Teu katalar tah dijebrot itu sampean teh. Kadieu cenah. Gitu. Jebrot. Aduh. Isukan teh cenah. Talar cenah isukan. Lamun teu katalar isukan teu ngaji diteang ku aing bahasana gitu kan sakitu. Teang ku aing ka imahna. Lamun bapana ngalawan ku aing bapana dijebrot sakitu. Asa kitu nya. Kabeueur kayak gitu. Dijebrot. Jadi serba salah kabeueur teh. Ngaji sieun, teu ngaji leuwih sieun. Asli baheula mah abi teh. Keur umur SD ngaji teh sieun. Sini sieun salah gitu, sieun teu katalar. Teu ngaji leuwih sieun. Tengah aja teh di bumi teh lain tenang, ada rek deh gue kieu. Engke teh sok datang itu kan bola teh ngaraos sekali teh aya 50 na lebih. Ka bumi ngetrok. Wah, saya ditaroskeun tadi ku pajak. Wah, tong godog teh teu bisa sare teh. Wah. Subhanallah. Ta eta didikan gitu. Ta eta gebugan anu ngadidik gitu. Gebugan anu ngadidik. Eta ge lamun sifat anu budakna in hasolat tamyiz ari tamyiz naon singkatna tamyiz teh tiasa ombeh ku nyarira tamyiz tah
Lamun aya budak tamyiz dasa omeh ku nyarira berarti eta cukup jeung dijeubuk. Tapi naon cukup digebugna bada kamali 10 tahun. Sabada umur 10 tahun. Sa urang posisi 8 tahun ieu. Bade nu ngajebrod urang karena ninggalkeun salat. Teu kengeng. Saur takrib ge cenah sampur 10 tahun cenah. Ari kana takrib ngarti kana salat teu ngarti cenah tinggalkeun. Tah kitu. Kaduana naon berarti naon, Mbak? Baleg. Wasalisu al aqlu fala tajibu ala majnunin. Anu katiluna gaduh akal. Ari gaduh akal teh naon? Sadar jeung sehat. Kadang aya nu sehat tapi teu sadar. Contoh naon nu mabok. Lamun cek Asep Sunandar mah nu mabok teh. Lolololol asap nonton wayang itu. Sorry Pak Anwar. Abi mabuk tapi udah kontrol sudah gitu. Jadi bahasa wayang mabuk. Anu mabuk mah teu wajib salat, tapi kudu dikodoan. Tan teu gaduh akal. Teu kengeng nyarios kasar babeng gitu kata makan kitu naon. Mabuk teh teu gaduh akal gelo tah. Atau nu ayan teh naon siga nu setep sakalor gitu tah. Sakalor eta itu wajib sholat. Tapi lamun jangka waktu nu panjangnya misalkan di duhur ke asar gitu terus hilang kesadaran atau pingsan itu wajib sholat tapi pingsan. Bisa umur tos balik umur 20 tahun ya pingsan di jam 11 gugah jam 4 itu wajib sholat duhur meskipun usiana balik. Sabab naon teh teu gaduh akal posisi waktu eta mah. Tapi lamun posisina kieu ieu mah. Sarua hilang akalna, tapi ku sare kumaha eta? Di jam 11 sare, gugah jam 4. Wajib teu dikodoan salatna. Eta kan hilang akal. Wajib teu? Karena dia tidur hilang akal. Wajib teu? Wajib teu? Wajib lamun ku sare mah tinggalin mah. Wajib dah. Ari akal teh naon cenah akal teh? Akal teh kaistimewaan manusia. Sabab manusia jeung hewan teh kan bedaana hiji naon? Hiji unsur. Manusia sareng buaya teh sajinis. Manusia sareng naon komodo teh sajinis. Manusia sareng monyet teh sajinis, manusia sareng jerapah jeung domba jeung sapi teh sajinis, tapi aya had. Aya had wasatna naon? Al insanu hayawanun natik. Ari jelema teh hewan, tapi hewan naon? Hewan anu berakal. Ngan aya di jalmi hungkul nu berakal teh. Jalmi tak berakal. Gaduh akal bisa ngabedakeun mana nu bener, mana nu salah, mana nu ngaji keneh, mana nu wallahu alam, bisa ngabedakeun tah. Boga akal. Nu gaduh akal memikir nu itu mah perasaan ngaji teh telat mulaina tapi pangheulana beres. Ari nu ieu mah pangheulana mulai sampai beres-beres, tah eta mun boga akal gitu. Bisa boga akal. Eta boga akal. Pikir gitu. Hadut taklif eta ngagaduhan akal. Sabar sih enak. Wah jauh keneh. Aya 20 menit deui. Akal gitu. Manusia tanpa akal bakal kehilangan naon-naon tah. Manusia teu gaduh akal mah. Tajibu ala majnun tafri'un ala mafhumi wa mislul majnun mukma alaih wa sakaron wala qada'a alaihim idza afaqu fala yajibu alaihim lakin yustahabu ala mutamadi. Seperti tadi naon? Tadi teh hilap nu kalangkung lamun menu gelau ye. Aina sadar ya. Isa teh sadar. Subuh teh sadar.
pas beres salat subuh teu pira ameng ka jalan. Kunaon teu pira kitu katubruk kunaon ku bulldozer katubruk ku bulldozer tapi kanaon hilang akalna ieu masa kana beuna ku bulldozer teu pira gitu anu ku bekona si baketna kan gitu bulldozer teh kemalaweung gitu duk gitu hilang akalna tah bada subuh teh ieu teh saha cenah abi teh di mana cenah nya hilang we akal teh soalnya nu kitu aya nu kitu abi teh di mana nya abi teh saha nya hilang akal nepi ka umur misalkan umur beda teh umur 18 tahun ke sadar-sadar usia 40 tahun sadar-sadar teh bisa panjang usiana teh usia 40 tahun gitu hilang akal ka jalan deui katubruk eta mah kunaon teu pira anu leutik kitu nya ku mobil molen apa mobil eta pareng ngecor bru sadar deui aduh nah cenah urang dasa ngolotan kok di 18 umur 40 teh sabaraha tahun 27 tahun wah nah cenah ieu kieu nah kieu kan kapungkur teh abi teh ka pasar teh bade mesi asin pedak lah ditaroskeun ieu ku Roisah cenah atau ku Rois buru-buru lupa ti luhur teh kana pas ka dieu lah cenah era rencangan ka marana teh araya cenah lararoskeun cenah ya cenah ari itu cenah Neng Siti ka mana cenah Neng Hindun ka mana cenah nya ari Neng itu saha cenah Neng Santi ka mana nya Santi nu mana cenah itu Santi cenah itu oh iya tos dikuburkeun itu bisa kan bisa ya mah bisa itu cenah tos itu Neng Santi mah tos ngais budak 7 cenah di tonggong 3 di dia 2 gitu ari itu Neng Siti di mana wah Neng Siti mah itu tuh tos di Banten tos di dina jadi gubernur cenah wah cenah ada cenah ongko cenah tadi janjian jam 8 bari nyeuseul barang cenah nah gitu ya hilang akal teh eta teh maka salami 21 tahun teu wajib ngodoan salat teh teu wajib ngodoan salat wala qada'a alaihim teu wajib ngodoan salat ka dieu teh ningali ke masjid teh kieu nya da baheula masjid teh rarasaan teh belah dieuna aya triplek nah eta mah dibongkar gitu ningali ka tukang da baheula mah tukangan kobong santai teh aya balong nah emang jadi pila kaluhur 4 tingkat rarasaan mah cenah eta teh aya warung chicken di dinya teh nah enak jadi geria di belah dinya bisa gitu bisa tak hilang akal maka salami hilang akal eta naon teu wajib ngodoan salat seperti koma anu koma teh hilang akal sadar mah ieu organ tubuh mah hirup tapi koma tapi naon teu sadar anu kitu aya eta juga pangeran raja Arab komana hampir 40 tahun koma kurang lebih 40 tahun gitu ya ngajaprak tinu kasur tapi makan lewat naon infus makan ngagedean tapi itu sadar gitu kebayang itunya ngagoler 40 tahun gitu kebayang kan orang mah karek ngagoler sehari disebut bangke 40 tahun ya kebayang gitu ya wa hadut taklif sakitun fi badi nusahil mat nih baca heula Bismillahirrahmanirrahim faslun ari ieu eta hiji fasal wa syaraitu wujubi sholati ari pirang-pirang syarat wajibna salat eta salah satu asya'a ayat 3 pirang-pirang aduha ari salah sahijina ieu salasah eta al-islamu kahijina Islam fala tajibu maka teu wajib naon as-shalatu salat alal kafiri kajami kafir al aslihi anu bangsa asal wala yajibu sareng teu wajib alaihi ka ieu kafir naon
qadauha qadona ieu salat idza aslama di mana-mana asup Islam ieu kafir wa amal murtadu sareng anapun ari jalmi murtad eta fatajibu maka wajib naon aik alaihi ka ieu ka murtad naon as-salatu salat wa qadauha sareng qadona ieu salat in ada lamun balik ieu murtad ilal islami kana Islam wasani sareng ari anu kaduana eta al bulugu balik fala tajibu maka teu wajib ala sobiin ka fala tajibu maka teu wajib salat ala sobiin ka budak lalaki wasobiyatin sareng budak awewe lakin yumaroni tatapina diparentah ieu sobi sareng sobiyah biha kana ieu salat pada sama sinina sabada umur 7 pirang-pirang tahun in hasola lamun hasil naon atamizu sifat tamyiz biha kalawan ieu sama sinin wa illa sareng lamun henteu tamyiz fabadal wa illa sareng lamun henteu sareng teu naon in hasola kana hasil fabada tamyizi maka sabada tamyiz wa yudrobani sareng diteunggeul ieu sobi sareng sobiyah ala tarkiha kana ninggalkeun kana salat bada kamali tuluy etana dibacana kumaha asyri asyara asyru bada kamali asar sini nah sabada sampurna 10 pirang-pirang tahun asalisu ari sareng ari anu katiluna eta al aqlu boga akal fala tajibu maka teu wajib ieu salat alal majnuni kajami anu edan wa qauluhu sareng ari dawahan musannif wa huwa sareng ari ieu akal eta hadu taklifi had taklif eta sakitun gugur fi badinu sahil mati dina sebagian pirang-pirang salinan matan.